Tapi sim kuring maklum Kakang Dedi, sim kuring paham pisan dina pola pikirna gitunya. Da ieu mah extraordinary. Oge kieu nya kawas di negeri atas angin. Lamun nyeun izin teh nya kitu teh lah. Kong kalingkong da di negeri atas angin mah. Nya ari di Jawa Barat mah hanteu kitu nya, di Kabupaten Bandung Barat mah komo. Jaludur di dinya mah. Pasti geus ngaliwatan metode-metode atanapi prosedur-prosedur SOP anu geus ditetepkeun eta mah teu ngalanggar kitu nya. Ieu mah sim kuring bade ngadongengkeun kajadian di negeri atas angin kita. Lamun nyeun parijinan teh nya kitu teh ya. Izin mah izin, tapi ngalanggar mah ngalanggar we kitu tanya. Sok aya kieu oge tah nya di negeri atas angin mah. Si pengusaha teh nya ngalobi ka pajabat kitu nya. Kieu cenah saur si pengusaha teh atanapi perwakilanna biasana eta teh sok aya nya backing-backingna gitulah nya. Bapak Bupati nya gitu atanapi Bapak Gubernur abdi nyuhunkeun widi kanggo ngokolakeun ieu nya leuweung belah dieu gitu tah bahasana teh. Tah pajabat di negeri atas angin mah sok kieu teu bisa ieu mah teu meunang, ieu mah hutan lindung teu meunang dialihfungsikan gitu tah. Balik deui tah atuh nya teu hasil si pengusaha teh. Tapi pan anu ngaranna ge pengusaha atuh nya anu nya orientasina teh memang keuntungan malulu secara finansial gitu teh nya. Eta mah di negeri atas angin gitu nya. Isukna datang deui eta teh kadinya bari kieu Bapak pajabat nuhunkeun dibantos ieu kanggo izina nya. Ieu mah etang-etang kanggo ngagaleuh ucing kitu cenah. Ari saur pajabat teh teu bisa ieu mah teu bisa nya. Lain urusan eta, lain urusan urang kudu meuli ucing itu tegas nya di negeri atas angin mah. Tapi nya ieu mah dipertimbangkan heula engke kumaha ceuk tim nya kitu tah nya diantosan we kabarna kitu cenah lah. Dina patepung anu kadua mah beda jeung nu munggaran sabab geus dibere keur meuli ucing. Isukna datang deui eta teh perwakilan pengusaha teh nya. Bapak pejabat kumaha izin teh tiasa dilungsurkeun. Saur pejabat teh bari nya raraina teh nya katawi rada kerung kitu nya. Nya itu nuju didamelkeun memang sesahnya itu keterkaitan sareng tek bengek da eta teh nya nepikeun ka ucing beger ge diobrolkeun eta teh. Hiji nya ayeuna teh da memang ya harga bawang keur mahal, ucing oge keur beger, na cabe beureum oge na baruruk. Sagala diomongkeun eta teh supaya aya kesan ieu teh memang berat mutuskeun ieu teh kitu ya kawasna teh nya. Eta mah di negeri atas angin lain di lembur sim kuring lain eta mah. Datang anu katilu tarareureum eta teh can hasil mah. Datang deui nya. Tah bari kieu ayeuna mah. Bapak manawi atas rengse perizinan teh ieu mah etang-etang kanggo ngagaleuh kanang ucing ieu mah. Da si ibu resep ucingnya ieu mah kanggo si ibu tah ieu mah kantong harenong mah tah ieu mah kanggo kanang ucing Bapak. Ieu mah atur lumayan gitu. Tah pajabat teh ari geus kitu mah nya sebenarnya itu dah berat tapi dah nya kumaha tuh nya urang teh memang itu teh kepentingan rakyatnya gitu. Tapi urang seueur carios lah ieu mah nya ieu mah tos we dugi ka salira gitu. Da upami sanes ka salira mah lah sim kuring teh abot itu saesuna mah nya ieu mah atuh ditampi nya. Kaseureun lah tah kitu nya.